Wilujeng tepang dina acara dongeng saka panggih, saka cumplang, saka camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbebrah mana disanggakeun ku Kang Oding sapara kanca. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, di hiji lembur kacaturkeun nu boga jamban pribadi teh ukur wakuwu. Lianti wakuwu mah mun rek BAB teh sok katampian atawa aya oge anu kawalungan. Masyarakat di eta lembur saurang oge eueuh nu wani cucungah ngadon milu BAB di jamban wakuwu. Najan ti peuting oge mun tajam BAB teh sok dibelaan ku kurusukan ka kebon. Jeung deui jamban wakuwu teh salawasna dikunci kacuali mun manehna rek BAB kakara panto jamban teh dibuka. Dina hiji isuk, harita teh poe Minggu. Wakuwu saperti biasa ngalongok jamban pikeun BAB. Katempo manehna ngagidig muru jamban bari nyeklan beuteung. Pok harita teh manehna kukulutus. Aduh, mules beuteung yeuh. Gara-gara loba teuing ngadahar boleh debangke. Kultrak harita manehna teh muka panto jamban, bus asup gog cingogo dina pangheujeunnan. Sigana harita polah wakuwu teh diperhatikeun ku barudak anak tatanggana anu keur meumeujeunna balangor. Nempo wakuwu asup ka jamban teh, budak anu huluna petot minangka pamimpina mere isarah ka batur-baturna sangkan ngadeuketan jamban. Atuh burudul harita barudak lalaki wungkul aya kana 10 urangna ngadeuketan eta jamban. Bari masing-masing maranehna teh marawa piriwit. Budak anu huluna petot katempo harita teh noong ka jero jamban. Kabeneran pipinding jamban teh dijieun tina bilik. Jadi teu hese lamun hayang nempo anu aya di jero jamban teh da bilikna loba nu copong. Ari wakuwu nu keur cingogo dina pangheujeunnan, katempo ku eta budak wakuwu teh keur nyureng. Sungutna harita teh katempo jebeng bari humarurung. Aduh, nah liat-liat teuing nya. Abong boleh hideung, di daharna seuseut dikaluarkeun age sarua seuseut. Cing ngaheujina rek digentakeun ah. 1, 2, 3. Barang wakuwu sabrol-brolin BAB narek bijil, budak nu keur ngintip teh ngacungkeun curug mere isarah ka batur-baturna. Bareng jeung kitu kontan barudak nu dibere isarah teh niup piriwit sakali. Prit. Kebeng wakuwu teh ngarenjag. Ngaheujeuna oge nepikeun ka eureun, tuluy ngahuleng bari kadenge ngomong sorangan. Sora naon tadi tehnya? Siga-siga sora piriwit? Moal kitu wasit main bola sasab ka lembur. Deuli teuing ah. Tuluy wakuwu teh harita humarurung deui. Liat-liat teuing nya. Tah rek kaluar. Barang kadenge wakuwu ngomong kitu, rikat budak nu noong teh ngacungkeun deui curugna. Atuh kadenge deui harita teh sorah piriwit sakali. Prit. Kebag deui bae wakuwu teh ngarenjag para mitra. Tuluy harita teh ngomong rada tarik. Lah, aing mah kakara ge nonghol rek kaluar, kalah nyurup deui. Jelema sahana nunupan piriwit wayah kieu? Ah, eta mah keur kabeneran bae meureun. Tah kaluar deui tah. Aduh. Geus nongol ieu rek bijil. Ceuk wakuwu teh harita bari nagogna teh rada diangkat bujurna saeutik. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, rikat budak nu noong teh ngacungkeun curug duanana minangka isarah yen niup piriwitna teh kudu rampak. Atuh para mitra, harita teh sora piriwit mani rame. Masing-masing budak niupan piriwit patarik-tarik. Atuh kaayaan di dinya teh jadi rame ku sora piriwit.
Para mitra sadaya, wakuwu teh harita jadi nafsu, manehna sadar yen harita teh barudak anak tatanggana keur ngaheureyan manehna. Teu tatapasini deui jeung wakuwu teh nangtung tuluy muka panto jamban. Barang geus aya di luar breh katempo loba barudak keur niupan piriwit. Lampo wakuwu kaluar, buriak teh barudak balubar katawuran. Pecir lalumpatan, bari pating corowok. Kuwu, 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 kuwu. Wakuwu teu cicingeun. Mireungeuh barudak lalumpatan teh, manehna ge tuluy lumpat ngabredik barudak, bari leungeun anu sabelah ngamang-ngamang rancatan. Sedang leungeun sabelah deui, nyekelan kolor, bari ceuceul heuweungan ngakalahkeun barudak. Woi, bebeungit! Kurang ajar sia, montong kalabur, diudag sia ku aing. Becir harita wakuwu teh lumpat para mitra, wani ngagegag. Ngan apes pikeun manehna, ujug-ujug kolorna teh morosot. Kudawat harita teh sukuna teh kasarimpad ku kolorna. Atuh para mitra, curalit harita wakuwu teh jungkir. Kujubar kana hawangan. Wakuwu teh harita nyangkere para mitra dina hawangan. Bari kadenge gerang-gerung. Aduh. Nah, atuh nasib aing teh kieu-kieu teuing. Bebeunit atah adol sia. Ngaheureyan aing teh teu bosen-bosen. Aduh. Jeung ieu aing kudu BAB di mana nya? Ari di hawangan era bisi aya nu ngaliwat. Ari rek balik deui ka imah jauh. Katampian bae ah. Tuluy waku teh harita setengah lumpat, muru tampian anu teu jauh tidinya, bari ngajingjing rancatan. Teu sabaraha halila wakuwu teh geus anyog katampian. Tuluy harita teh manehna muru balong gede. Kasampak di sisi balong teh aya kobong ngajejer satilu-tilu. Tuluy ku manehna teh ditempuan hiji-hiji, tapi kobong teh eueuh anu kosong. Kobong belah kaler di tempatan ku Aki Rayud. Kobong anu tengah ku Aki Ganteng, sedengkeun kobong nu belah kidul di tempatan ku Bahrowi. Wakuwu ngarasa bingung, nempo kobong geus kaeusian kabeh teh. Tuluy manehna nyamperkeun Aki Rayud, anu harita teh keur hujan heujeun, bari ngadengekeun lagu Mawar Bodas tina radio. Kadenge pok wakuwu nyarita. Ki Rayud, wayahna euy dewek nyelang sakedeung atuh. Teu kuat yeuh geus nonghol. Aki Rayud ngadenge wakuwu nyarita kitu teh, manehna nyureng bari kadenge nemalan. Enak mae. Ngeheula sabar atuh. Dewek ge kakara nagog can bijil-bijil acan. Kakara diancang-ancang, yeuh ancang-ancang yeuh. Cek Aki Rayud para mitra, teu mirosea ka wakuwu anu geus rek sabrol-brolin. Atuh wakuwu teh ngarasa keheul para mitra. Ngan hiuk bae harita teh wakuwu neungeul pipinding kobong kurancatan. Kumurang, sarana teh mani tarik para mitra. Malum pipinding kobong teh dijieun tina seng. Kebeg, Aki Rayud teh ngarenyag para mitra bakat ku kaget. Atuh gara-gara ngarenyag, anu tadina geus sabrol-brolin rek bijil teh jadi nyurup deui. Ya no nih. Aya-aya bae gangguan nih. Geus rek mijil ngalah nyurup deui. Geus neungeul pipinding kobong kurancatan mah, wakuwu teh tuluy indit muru kobong anu tengah nu ditempatan ku Aki Ganteng. Anu mana harita teh Aki Ganteng geus aya kana sajamna nagog di eta kobong. Kasampak Aki Ganteng keur nagog bari tetembangan. Hideung deui, hideung cai kolombiran. Nineng deui. Ingat bae kapopotongan. Kitu cenah mitra tetembangan teh. Ngan ujug-ujug jep harita teh Aki Ganteng jempe ngahariringna. Sabab hareupeun kobong katempo wakuwu keur ngabedega bari ngajingjing rancatan. Beungeut wakuwu harita teh katempo nyureng siga anu keur nahan kanyeri. Kadenge Aki Ganteng nanya ti heula. Yeh, geuning aya wakuwu. Tos nanggung naon wa? Geuning mawa rancatan?
Nu ditanya harita teh katempo ngusapan bujur bari muringis. Tuluy nembalan tambah era. Puguh dewek teh tos tibu bulak nanggung berak. Wayahna atuh Ki Ganteng, dewek nyerang heula sakedeung ya. Ieu geus nonghol bisi kaluar dina calana. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Aki Ganteng teh nembalan bari muncereng. Enak bae. Dewek nu teh heula ge can bijil. Tuh kaditu ka kobong nu belah ditu. Harita teh Aki Ganteng nunjuk kana kobong anu ditempatan ku Abah Rowi. Teu bisa majar kumaha leos wakuwu teh indit tuluy muru kobong nu ditempatan ku Bah Rowi. Barang srog anjog kadinya kasampak Bah Rowi teh harita nagogna nonggongan lawang kobong. Jadi nagogna teh yang hadap ka tukang gitu para mitra. Dua leungeunna harita teh katempo ngeumbing kana pipinding kobong. Kadenge Bah Rowi ngagerung, pipinding kobong oge nepikeun ka ngageter. Nempo Bah Rowi nagogna nonggongan lawang kobong teh para mitra, wakuwu ngerasa sugema. Manehna boga kasempetan pikeun milu nebeng nagog di eta kobong kalayan teu kudu bebeja heula. Wah, kabeneran ye, si Rowi nagogna nu kangen dewek. Jadi mun dewek asup ka ieu kobong teh, manehna moal apaleun? Asup ah. Gerentes wakuwu bari salelep harita teh asup ka eta kobong, tuluy manehna nagog mani ati-ati pisan sieun kanyahoan ku Bah Rowi. Atuh harita wakuwu jeung Bah Rowi teh nagogna patukang-tukang. Ngan pikeun wakuwu manehna teu laluasa. Hayang marurung oge teu bisa, sieun kadengeun ku Bah Rowi. Antukna wakuwu teh ukur bisa nyureng. Sedengkeun Bah Rowi harita teh kadenge deui ngagerem bari awakna semu ngadegdeg. Aduh. Lihat-lihat teuing nya. Kudu disakalikeun sugan ngahejeun ayo. Wah. Bareng jeung kitu para mitra, ujug-ujug kadenge sada aya anu murag ka hanapeun kobong. Itu para mitra nu kadenge ku Bah Rowi. Manehna ngarasa heran sabab teu karasa aya nu bijil tapi sada aya anu murag kana balong. Manehna sajongjongan ngahuleng bari ngomong jero hate. Nah hanya rarasaan mah can bijil tapi geuning sada aya nu murag. Ngarasa panasaran tuluy manehna tungkul nempo ka hanapeun kobong. Breh teh katempo ku manehna aya rancatan ngambang. Bah Rowi katempo kerung bari kadenge ngomong sorangan. Wah, geuning rancatan? Teu ngarti aing mah. Piraku dewek BAB ngaluarkeun rancatan? Sedengkeun wakuwu, barang nempo rancatan murag teh reuwas lain di kieuna. Wah, cilaka. Pasti aing bakal kanyahoan ya. Tapi teu nanaon lah. Geus kagok asong, kumabehna bae lah. Bah Rowi anu harita masih keneh tungkul nempo rancatan, manehna panasaran hayang mastikeun narancatan saha anu bieu murag teh. Tuluy jung manehna nangtung. Barang jung nangtung gasrik imitna anu molenas teh ngagasrik kana sirah wakuwu. Atuh kebeg manehna teh ngarenjang. Wah, naon yeuh? Liuk harita manehna teh ngalieu ka tukang, breh teh katempo ku manehna aya sirah jelema rada butak lebah kulincirna. Atuh gebeg deui bae manehna teh ngarenjag. Bah Rowi teh ngarenjag bakat ku kaget pacampur jeung reuwas. Tapi teu lila manehna sadar yen di eta kobong teh aya jalma sejen anu ngahaja milu nagog. Atuh gantawang teh manehna nyarekan. Hei, kisilah. Saha nika? Wani-wani ngabongohan dewek sia. Halika ditu. Tuh, rek nagog mah di walungan. Ari wakuwu para mitra siga nu pasrah. Manehna dicarekan kitu teh teu nembalan da rumasa salah. Ngan lieuk bae manehna teh nempo ka Bah Rowi bari nyerengeh.
Atuh Bahrowi kaget barang nyaho eta jalma teh nyaeta Wakuwu. Geuning Wakuwu? Pan boga jamban pribadi Wakuwu teh? Nah make hayang nagog dina kobong umum sagala? Halika ditu ah. Ngadenge Bahrowi ngomong gitu, Wakuwu luah lewe. Aduh, tong kitu euy Rowi. Dewek teh keur kabelet yeuh. Wayahna tuh milu nagog sakedeung. Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Bahrowi muncereng. Teu bisa. Pokona Wakuwu kudu nungguan heula dewek nepi ka tuntas. Bisi kabelet mah nagog bae itu di walungan. Atuh para mitra jung Wakuwu teh nangtung, tuluy kaluar ti jero kobong, leos indit muru walungan. Lempangna ngagegag semu egang, bari nyekelan kolor nu rek morosot. Teu diha manehna geus anjog ka walungan, tuluy neangan tempat anu merenah pikeun nagog. Breh teh katempo ku Wakuwu aya batu anu rada gede, tuluy gog cingogo bari nangeui gado. Teu ngendek lila, burudul teh tibeh kulon aya aleutan budak anu tadi ngaganggu Wakuwu waktu di jamban. Sigana barudak teh rek ngadon marandi di walungan. Barang anyog ka walungan, breh katempo ku sarerea, kasampak aya Wakuwu keur nagog dina luhur batu. Atuh reg harita barudak teh ting raraneg eureun. Saurang di antarana ngantelkeun curug kana bibirna. Shh, tong ribut. Urang intip yuk. Tuluy barudak teh murut tempat anu rada bunyi supaya tong katempoeun ku Wakuwu. Sedengkeun Wakuwu harita teh katempo nagogna eleke sekeng teu daek cicing. Kadenge manehna kukulutus. Cadol teh, kudu bari kumaha nya? Asa teu tenang pisan ieu teh. Teu cara di jamban atawa dina kobong. Bakuna mah sieun sing aya nu ngintip. Najan bari eleke sekeng teu burung Wakuwu teh ngaharekeng bari nyureng. Aduh. Nah ieu teh ongkoh kabelet, tapi liat. Tah, saeutik deui. Aduh. Barudak anu ngintip teu jauh ti dinya. Nempo Wakuwu nyureng teh, budak anu huluna petot ngalungkeun batu sagede muncang. Pas pisan murag kalebah Wakuwu keur nagog. Plung. Batu teh meneran pisan murag kada cai walungan handapun Wakuwu. Tah, si bijil. Ceuk Wakuwu. Manis siga nu bunga para mitra, ngadenge anu pakplung teh. Disangka nama bijil, padahal mah batu. Kek. Asa anger mules geuning beuteung teh. Ongkoh geus bijil. Cing sakali deui ah. Nempo kitu rikat budak anu keur ngintip teh ngalungkeun deui batu. Ayeuna mah batuna teh ukuranna sagede peureub. Atuh para mitra, blung. Harita mah sora batu murag kana cai walungan teh leuwih tarik batan tadi. Tah, rada gede ayeuna mah nu bijil teh. Tapi hanya beuteung teh anger bae mules. Eueuh robahna. Cing, sakali deui sugan. Cok Wakuwu para mitra, harita mah bari bujurna teh rada diangkat. Bareng jeung kitu rikat budak anu huluna petot ngacungkeun curugna mere isyarat ka batur-baturna. Atuh para mitra barudak anu sejenna teh kompak, harita teh niup piriwit patarik-tarik. Prit. Kebong, Wakuwu teh ngarenjag reuas para mitra. Liek harita manehna ngaliek kalebah sora datangna piriwit. Breh teh katempo barudak anu tadi ngaganggu manehna basa di jamban kasampak keur nariupan piriwit. Ari barudak para mitra, barang nyaho Wakuwu nempoeun ka maranehna teh ngan becir bae harita teh lalumpatan bari pating corowok. Kuwu. Wakuwu teh para mitra kacida nafsuna kadenge manehna harita susumbar. Hei, sia bebonyit kurang ajar. Montong lalumpatan sia. Diudag sia ku aing. Jeung harita Wakuwu teh nangtung teu nolih kana kolorna anu morosot. Kakarage ngalengkahkeun sukuna
Kudawat harita teh kaparijet ku kolor. Atuh para mitra, golesat harita waku teh tigolesat ku jubar. Manehna ti gujubar ka warungan. Tuluy roroesan muru ka darat, sanggeus anjong ka darat, brak diuk bari ngahing-hing ceurik.